Coba di-subscribe kuret-kuret teuing ke bina-bina ria Ih ampun aing mah. Lawan ke Indonesia mah. Aduh, dunia aku jempling-jempling teh. Marana cenah jelema. Hari udah mau meli guslow kitunya. Karsel amat ah. Marana aja. Aduh, aing udah no. Gua udah mau main. Rame teh ditu. Mengenang nasi padang maka bungkus. Coba kana beuteung. Sama doang nasi jomblo ruksa. Jangan kau ya. Ayo dia. Nelan bokep bae betul bener remo. Sia ge nanti dia. Betul kita remo. Nelan Japanese mesage bae. Antu. Tiba heula. Harudang he. Cete harudang. Henteu ja, awak aing mah sehat. Sehat-sehat dia. Ih, bagong ya nu mayar hutang ku garati-garati teuing. Ulah mentang-mentang corona. Geus ulah nelan bokep bae. Geus ieu aing main tah oge. Urang bluetoothkeun. Sia mah di bluetoothkeun lakuna ge zaman iraha. Ayeuna wireless bos. Sebenarnya naon ge? Aing mah lain keur ngapopep anjing, tempo ku sia tah. Aing mah keur muka janda tempo ku sia tah. Aing keur neangan jaket. Sarua aing ge boga beuliun dibuka lawang. Kacamata aing he. Ya serap. Sia mah nyeruan aing bae. Boga pagawean hanteu loba kahayang. Masih mah aing boga kahayang sarua aja lemah. Yang ieu yang itu. Sia kadeuleuh aku yang leles amat. Bagus sandahar. Kubu heueuh aing di imah tadi sarapan jeung diagihan bala-bala doang hiji. Sampai ayeuna aing ieu can manggi sangu di jam baraan pun geus rek burit kieu he. Ieu cacing mah di jero beuteung geus mun kadenge mah geus ting jarerit meureun. Sia mah ku kabina bini. Aing yo. Sebenarnya mah aing lapar. Sandahar aing. Au-au. Aing nyeri. Aju sayang dahar. Atuh hayang lan. Sia mah sagala hayang. Tadi hayang balanja, ayeuna hayang dahar, ilueun bae. Dan ge hayang kana dahar mah. Jomblo akut. Pagawean di pabrik SK kumaha? Biasa bae ulah bari gubah gebuk sia mah. Kubu eta pagawean teh aing ge bingung. Soalna rek gawe ge ayeuna mah geus meli guslow coba ge. Nah, sia meli guslow, sanyawa aing meli guslow apa nyanyi lain. Sia mah teu boga ka nyaho. Eta he, tempo sia na TV. Ayeuna keur rame-rame eta nu da remo meli guslow cenah. Dong, eta mah lain meli guslow. Omnibus law. Sanyawa aing mah aing ge tadi teu nyaho eta. Meli guslow bet tadi aing nyaho. Atuh ja aing ge nempotin na TV cenah guslow, besok aing mah meli guslow. Aing nyaho adalah dina kutub. Aduh, kumaha nya? Ieu nya kumaha urang geus kieu. Beuteung lapar. Coba ge mikir lah. Aing segera mikir bae heula. Haji Harbi, Haji Muhyiddin nginjem 50.000, bungana mah geus 50 juta. Ih, asal ditangkeun nyamuni, Ke maing neangkeun bari nyamuni. Bagong doang pusing aing mah dak. Hutang nu mayar. Oh no. Mana ya nangan duit? Lapar kieu beuteung bagong. Pangkawara ngalangan jalan aing bae. Saha geuning nyieun ieu? Bagong doang. Modar dia. Modar los dia. Goblok dia yang serikeun aing. Bangkawara adalah ria. Kenalan dari ria. Aisyah bukan masalah nano, get yang listrik ngejeduk main tenggar baca mah. Detailnya suku main bae ditahan sasar dia nyentang listrik didinya. Cari lain. Kok pemerintah?
Gara ria ngejar dog bae hirup teu hurip. Kodar tegera dari ria dia. Coba bae. Coba dari ria. Gawe nani ngejar dog di dia? Oh, kopian dong teu baru sungut dari sungut bakal ade. Ya, ini sebelum memarahan bae coba segera dia dia ya. Dia ya. Udahna mana iya jadi Oh, udah lagi kau yang digadekeun ka tukang kredit. Coba nempo aing topina. Ge mahal sih eta ya belanja Afrika. Anjing tengi. Ya tengi oge. Dina hulu aing mah segala rupa aya sia rek naon. Hayang losbak ge aya sia. Oh sih mana huluna ge loba putus gede-gede mobil. Modar lah. Itu pantesan sih mah tujuh rupa gitu hulu. Yor lah aing. Bisa aing mah pusing he, sarari yang ngomong-ngomong hulu bae. Coba neangan hakanan ka mana ieu? Oke, saya lapar. Buku mah aing cendar bae. Jadi kieu sih. Aing boga ide ya. Saya lapar heuh. Saya lapar. Aing mah siapa nih? Ketabrak. Ketabrak kumaha sih maksudna? Kumaha mun aing bae? Itu bisa. Atuh sih daripada pae kelaparan. Oh gini. Oh bener. Kumaha carana ieu urang? Atuh kieu bae, kayak orang intai motor nah heuh. Mun aya motor sih nyabrang. Jadi kieu sih, saya nyamuni kayak mun aya motor saya lumpat ke jalan. Bau sih sungut. Oh siap. Ayolah geus lah, kitu ade. Oke, ayo. Ding kayak aing nyuput heula pokona mah. Terus sia ketabrak kayak aing duaan neangkeun. Ah siap. Ayo berangkat ah. Ah siap. Aing gampang encan ya. Sama aing mau sisir ya. Coba nyisir heula. Coba nyisir heula. Kan bukannya cak-cakan nama buntut kuda. Sisir heula ya. Kok lapikeun. Arak. Bisa kayak ganteng lah. Yang ulit mah. Tarik, Ses. Pakai dia anak batur ieu. Nyeri suku. Cekelan hulu. Nyeri suku. Sia ieu kumata dina oge. Boga deuleuan. Putus sengaja mang teka deuleu. Saya tanggung jawab sih ulah kemana heula ieu urusan anak batur. Sia mun tanggung jawab bawa ke polisi sia ku aing. Saya bawa ke puskesmas Belin. Jadi mau puskesmas saya posyandu. Lo posyandu. Ulah di waktu posyandu. Mau aing mah belikan obat bae aing mah. Aduh. Aja mau obat naon? Aduh, belikan sangu badang bae aing mah tilu. Aduh. Sangu badang. Aduh. Atuh enggak sia mah turutkeun bae daripada sia bawa ke polisi ku aing. Wayahna sangu Oke. badang. Aduh. Oh, kayak meuli heula. Kek. Ainan. Apa ka dia? Sia bisa kabur naon jaminan. Siap. Aduh. Ya, jaminan. Segera ka ditu sia bisa pae anak Padang batur. heula urang. Aneh teh. Mang, kunaon eta, Mang? Nah. Ah, ini rek minjem duit mahal, betul ya. Beneran nih, tenang ya. Ini mah. Oke, gitu mah. Bagong geraratin dengan nasabah teh ya. Aya nasabah nu rek modar. Abdullah. Pura-pura ketabraknya. Kayak banget uang kredit datang. Padahal menyala misalkan nginjem. Ih, geus ganeng sia mah. Iya, Mang, sanguna. Geus diuk-diuk ge. Haji kumaha ya, Mang? Arek ka puskesmas moal. Aduh. Mulai mau ke puskesmas lah aing mah minta duit apa jeung beli obat.
be aku kembali sangu. Embung aing mah, kudu aya pokona mah aing mah. Siapa kudu aya dia. Ya usah daripada dibawa siapa aing ke Geus polisi. kieu bae pokona mah aing mah. Eta jadikan jaminan teh jaket ka dieu kan, jaket jam ka dieu kan. Teh aku pakaian orang, haji orang balik make naon? Atuh sia tuh daun-daunan loba, daun cau, daun gedang tuh bungkusan ku sia. Geus pokona mah aing masih kudu aya jaminan beung soalna aing hulu jeung suku misa ieu. Geus kabeh buka ayeuna dia. Geran. Oh iya, Laporan ke polisi dia. udah pokala. Geus geraan dia. Kakak rese kaburu datang polisi sia ieu. Budak geran. Sepatu. Geraan. Dia jam aja. Jam impian aing bagus kamu nih. Geraan. Geraan. Udah semang jauh deui. Teh calana hiji teh buka. Gerahan sia, buka teh calana. Geura. Nya kurang balik Balik make kolor. dibukakeun ya. Aing soalnya yang tai baloksor ieu. Gerahan. Lah, bagong laju nama. Iya, Beka. Enggak suruh omong geraan. Nanti emang jauh deui. Geus pokona mah sia, itu motor korek di bawah heula, jaminana. Aing balik kumaha? Lamun si arek neangkeun aing disigering, tanyakeun ngaran aing Kosim. Ah, kumaha ieu bebeja kamu? Atuh sia daripada dibawa ke polisi sia. Iya bawa aing nuang motor. Kelan. Aduh, kan penting main ngipin-ngipin ya, ada sial-sial teuing. Sip. Herda, Mantap dia. bobol sangu meunang panjang dahar wa. Wih, iya ngaranna rezeki tanpa diumpat. Iya, Nomblong. iya rezeki nomplok. Geus kabeh dahar mah urang babagi ieu bae lah Oke, ya. siap. Yang iya. Mantep tadi mah aing neangan jaket, benang bae mantep bagus Wih, bagus amat ieu anu dipikahayang ku aing teh tah. Berarti sesana kabeh jeung aing nya ieu nya. Oh, milik sia. Geus meunang ieu. Aing teh boga sepatu ieu aing jeung kamu sholah. Sasaran empuk tuh. Peang gedak. Dan rek minjem duit eta budak. Teangkeun lah. Assalamualaikum, Kang. Kan repeh bae. Kang, assalamualaikum, Kang. Bangsat, sudah yang menjelma warang. Aing. Action. Ulang, didikan aja. Ya patokan apa? Kumaha ieu he? Coba geranangan hakaneun ieu, lapar amat beuteung. Geus kuat. Saria mah aing mah kudu wahijan jalan mah riskin deui urang saria. Kumaha wa? Soalnya pemerengan bae he.